ini pemilihan RT geus tereh ieu teh. Ari modalna kurang Kamari geus belusukan. Tapi da cukup belusukan atuh perlu modal. Jual wae kitu nya domba ieu si Abah ieu. Pake modal main dari dijual sih teh. Pake modal kampanye jadi ketua RT urang. Aduh. Wah, sepedug selohor. Tadi teh urang teh arek diajar pidato. Tapi dia keburu lohor itu teh. Manya salat heula kitu, geus beres salat. Langsung diajar pidato neangan tempat nu ieuh. Di sawah atau di kebun. Geunah juga teh. Lah, salat lain mah. Bisa latihan karaoke. Alhamdulillah, salat geus beres. Lumayan ya, cing di kampung teh kieu ya, sarakan angin seger, aduh lumayan ya. Pas cocok yang latihan karaoke. Tapi betul lapar ya. Kena dahareun aja ka warung meuli dahareun kitu. Itu dan kenapa? Kenapa orang ka warung heula cicing saya di dieu mah. Ka warung heula. Jon pokokna mah salat direus ayeuna. Tinggal diajar pidato, jeung diajar debat, kengke ngalawan calon-calon RT anu lain. Wah, aya mik kebeneran nu saha nya Halo supa teh. Injem wae kitu cocok seueur mun di injem pake keur latihan latihan pidato. Gaga dewek des halo assalamualaikum ya injem saha ini lah pake we atuh kitu nanti ka dieu ribet teuing nya. Nah, ini kan ya kadaharan geus aya ya. Tinggal karaokean deui. Kena rawan kenangan supa. Menang tuh. Ikan. Nah, hamika tante di dieu kami teh. Kau nunggu tinggalin kitunya di warung. Wah, mie kurang ada. Undangan deh mie. Yang orang kahayang karaokean. Di hese. Salah kemana ya tadi tuh tadi. Tuh kemana awe lah. Galanya Yunusari 2 jam kemudian Aduh, capek oge geus latihan pidato teh geunah we ieu mik teh duh. Tapi kita aing teh usaha ieu teh. Bae tunjun dieu di dieu. Nuhun dia, nuhun pokokna mah kang. Dia abdi. dia
beli mobil dulu. Aing mah eueuh di tadi teh berangkepan diteuneun di dinya tah aya tah pas kitu teh kurang teh ka itu meuli heula naon teh itu kadaharan ieu tah kadaharan teh aya tapi pas ditanya teh eueuh di dinya teh heula kami tadi eueuh tuh ya. Tadi nama kerja itu tuh kayak orang cek lah tes tahu ulah benar Mendingan tadi tuh buru sugan we aya ayo buru nah itu tadi mau kerja wah maneh buah teh mik curig ya lumayan